Al-Fatihah. Ala hatihi niat Al-Fatihah. Kula aja menyikapi Al-Fatihah gitu. Kula mah atuh nu Al-Fatihah na kudu belajar tajwid. Ulah haju urang nuturkeun budaya Al-Fatihah aing mah ngadaengan ngajar hiji. Ngariung Al-Fatihah aing mah maning endet tah sayangan. Heeh beta ieu kunaon haju ngagaleok kitu maksudna tah ngagaleok tresep teh kula mah. Ge tresep. Budaya mah budaya we atuh nu salah masalah teh. Wey. Jadi kula mah budaya nu teu pati salah onam. Wala dholin cenah eta budaya ditu atuh salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji sia. Lain kudu aing nuturkeun sia. Hayang aing. Je. Tah. Komo urang lamun haju nuturkeun budaya ngalamin cenah saknya teh eta mah budaya Jawa. Jadi imam sia, sah tante. Robah tante maknana. Ayo sia. Ayo. Ayo sia ulah sampai ngomong budaya ayo sia. Sudah kira-kira salah mah salahkeun. Sakulantaran geus ngagelok urusanana dukung mendukung jadi teu karasa. Anta kula mah henteu aya. Henteu eta dia loba nu nanya ki akur teh Nusantara sabaloh sia. Teu bisa nyebutkeun akur teu bisa nyebutkeun takur aing mah. Henteu ngan eta teh mengkelompokkan kan berarti. Islam akan ulah kelompok. Ayo kuari kan di kelompok-kelompok baru khusus sama Nusantara aing mah lain akibatnya kan. Tuh. Nah, kon teu berpikir sejauh eta hanya untuk seseorang urang pisah. Ulah kitu. Aja mengkonon ya. Nah, sira mah LGBT ya. Garasok. Haju asok kieu we merenung we ngerenungkeun kiai-kiai. Oh, jadi anu sok pilu ka partai teh palingan dikutuk ku Allah. Palingan teh kula mah terus terang bae. Terus terang oh jadi kababawa kos kitu. Masyaallah. Jadi sok haju tafakur salametkeun Gusti abdi tinu kos karang. Geus sabaraha kiai nu hancur baheula gara-gara mendukung seseorang. Pohonya hancur. Ulah urang yang ngaji teh hese. Ngaji hese bisa titipan ti Gusti aya pikihan, aya tauhidan, aya Al-Qur'anan, seetik ge. Haji pake ngadukung seseorang dibelokkeun. Ulah. Adapun ngadukung mangga asa ulah ngabelokkeun eta, ngabelokkeun kantong bae. Tuh. Eta mah oke-oke bae lah. Kiai geus beunang tencan eta mah rahasia. Mantak aing meuli mobil ge meureun eta aya nu mere. Ye, parangsana. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta teh bae kula mah kajen teuing NU ya. Keur benerkeun kula mah. Salah. Urang teh ieu teh naon gitu ngaranna NU-is. Aing bener teh ngomong teh NU. Ideologi itu kajian dua itu bisa pisah. Ketika benar, ya oke. Nilai leluhur orang Ki Hasyim dan yang lain-lain. Tabe orang. Ketika seakur, nyana lain kurang. Baik itu diakuran, kudu diluhur lagi pasti itu diakuran. Terkutuknya nah emang Ki Hasyim resepkan kepada kasih te. Haru aja aing. Ye, parang sana. Tah. Maksudnya bener, ngilu, bener, ente. Ngan urusan papisah mah ulah. Buset, kernyana hayang-hayang terus. Jadi orang kan bisa nilai. Muhammadiyah, ai keur lulus mah, bener bagus ya, bagus ya dulu mah. Bagus kan HTI keur bagus. Kan ente. Cucuna kieu mah teu puguh, emang aing mah jelema teu puguh. Sia kudu ngajikan teu puguh atuh goblok. Ya kan itu ngajikan teu puguh los kan itu hayang nyasab sia. Ih aing mah teu puguh aing bae teu nyasab. Kaharti teh Gus ya. Teu puguhna aing bae teu nyasab, puguhna sia mah nyasab. Mending mana sia yo? Yo cenah sombong amat, aing kadang-kadang sombong.
Aduh. Itu barang rasa urusan nih. Itu barang rasa maksudnya gula mah haju nelaah. Oh, jadi kari, Kiai. Ya Allah, ya Rabbi. Dede maksudnya jengnya. Ulah orang ilmu orang ke Allah. Ulah hanya untuk seseorang belok. Maksudnya kan Al-Fatihah itu budaya. Itu ngaji. Boleh baca sok itu. Boleh dipertahankan Al-Fatihah. Ini malah mun ngariung Al-Fatihah. Wassalam. Kadaanan cara kisoleh mah Banten. Masya Allah nya nama mun ngariung dipilih. Sia tah. Dia dihareup tah. Sia ka tukang kabeh. Ya. Emang kunaon ge beusi maca kulhu ku aing kadang salah aing doraka. Deuk kumaha coba. Di soleh mah tah. Sia tah nu jadi imam di haram teh. Ya. Pilihnya nama dihareup. Besi aing ngadenge kulhu sia salah. Aing mun teu negor doraka. Cara ki Fudal bin Iyad. Fudal bin Iyad teh ka mun teu daek turun nya nama Jabal bin Ubais. Dititahan jatuh kabehan teh. Ih pan aya betul nyaho aing geus diberi aing. Pana tuh mama itu urusan aing. Siapa bae tadi tuh? Beuki mah. Si pan cenah kitu amat. Urang kan ka masjid salah teu ka masjid salah. Aing ka masjid. Guru urang henteu. Aing urang teu ka masjid pana Baitullah. Nanya deui, nanya di barang ngajawab dedengekeun ku sia. Aing mah kan dititipan ilmu cek Fudal bin Iyad. Ketika aing asup ka Masjidil Haram, aya anu sujud kopeahna ngahalangan tarang. Aya anu sujud ieu na ieu ramona teu ditikalkeun. Ajulah mun ku aing teu ditegor, aing bakal ditegorkan ku Gusti Allah. Sia boga ilmu kunaon teu ditegor. Aing ditegor pan marah nyana. Da kumaha coba aing mendingan teu berjamaah. Mantak ieu kabehan ge tilok berjamaah teh kitu tah. Kanyawan ku aing geus tah pokona mumul. Tah. Jadi kan berarti kan embung ngadenge salah. Terus ketika salah tuh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kana budu iya kana stain. Mana rantai? Gantung ka jelema. Weh ini bu jangan kayak ini mah budaya teh podo sero sia. Ngaji sia. Atuh lain ngaraji dipertahankan budaya salah. Cakula ngaji lah. Ya pasti urang teh terus bae tah kuari besa kieu urang papisah. Komo ka ditu nama zaman anak. Namun urang kurang-kurang hanya para aulia Allah anu leles tenang tentrem sabodoan tapi tafakkur turun doa ka Allah. Masya Allah. Doa orang malain deui jeung doa para wali. Doa orang mah kapan minta sorga, baka deuleu sorgana bari ibadah teu sabaraha tapi hayang sorga urang. Bung ka neraka bari maksiat. Urang bapak tolol. Minta sorga, ibadah kurang. Bung ka neraka maksiat terus. Ye, cek malaikat tapi sia mah tolol. Urang ge ka malaikat teu kudu ku ente, malaikat ku anak ge ditololkeun ieu. Tapi kan orang emang sakitu ayana. Emang kos kitu urang mah geus. Ngagedek